Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kesuna anu satya satuhu manco. Dina dangat ayeuna urang neraskeun deui hanca dongeng harta teu nemu dosa bagian ka-14. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Mod coba angkat awakna cece sing siremen jung awak eta budak awewe anu keur ngalempreh teh diangkat goledag dikadengkeun deui dina angel urut manehna keneh sare teu lila eta budak awewe teh katingalina ku Nyi Supiah jeung ku Omod beungeutna asa jadi geuneuk panon molotot cimatana nyalangkrung tarang remes ku kesang tiis sukuna anu kenca kekerejetan. Ku ayana kitu pikeun Nyi Supiah jeung Omod dina waktu harita geus teu puguh pipikiran gawe pating palencrong kana beungeut sangkana geus kana goreng ceuk pikirna geus moal boa lamun hayam teh mah geus moal kaburu kapencit kalawan geus moal salah samodel bujangna nu sejen. Anu teu lila Nyi Supiah nyarita kieu, Mod wayahna jung ka Mang Soma da geus caang kieu wae nyaritana mah. Wa dihaturanan linggih sakedap ayeuna pisan ulah teu kairingkeun aya kaperyogian penting bejakeunana mah ceuk juragan Jatnika wae kitu lantaran lamun dibajakeun ceuk urang mah bisi teu diperhatikeun jung buru-buru ka ditu lumpat sakedeung da deukeut ieu. Nyi Supiah nitah ka bujangna anu lalaki nyusulan tatanggana anu katelah Soma kulantaran manehna beunang disebutkeun jalma tukang tutulung tur rada bisa ngubaran kanu gering ku jalan ilmu batin. Atuh anu harita keneh ge Omod ngabalanjang lumpat kulantaran kurewas teh geus teu mikirkeun sieun titajong atawa sieun labuh da puguh harita katingalina geus brai-brayan carang cang tihang. Teu kungsi setengah jam Omod geus tepi kanu dijugjug nyata ka Mang Soma anu harita kabeneran manehna keur siduru dina durukan runtah hareupeun imahna sisi kebon bonteng. Geus kitu paralaku Omod dijelaskeun permaksudanana sakumaha dicaritakeun kunu jadi dununganana. Harita keneh ge Omod jeung Mang Soma geus pating paru cenghis daratang ka imah Jatnika Wiharta samalah Mang Soma make dibarengan ku tilu jalma lalaki wungkul. Cenah mah eta lalaki anu tiluan deui teh muridna Mang Soma anu biasa di mana Mang Soma aya nu ngangkir sok diarajakan. Brai Omod muka panto kojeng Kang Nyi Supiah nyamperkeun ka hareup bari nitah unggah ka semah anu diangkir teh. Mangga wa lalinggih. Mangga Neng, molor Mang Soma bari bus ka jero dituturkeun ku murid-muridna tiluan. Geus kitu dariuk dina kursi ngariung di petengahan jeung Nyi Supiah. Nya kitu deui Omod diuk gigireun anu gering. Aya pikeun saeunaon Neng, asa kurareuwas nakar ua mah diangkir enjing keneh. Mang Soma miheulaan nyarita bari neuteup kana beungeut Nyi Supiah anu harita panon Nyi Supiah ngareretan ka bujangna anu gering. Kieu manawi teh wa langkung ti payun mugi ngahapunten ka abdi wireh enjing keneh ku abdi diangkir taya sanes maksad mah bade nedapi tulungna ti uwa rehna abdi teh mendak kareuwas nyata ku ieu murang kalih dadak-dadakan ujug-ujug kieu wae atuh teu emut-emut ari kawitna mah humaregung sapertos aya nu karaos dina awakna ku kituna mugi nyuhunkeun dipanguningakeun wae ku uwa bilih aya karuhun-karuhunna anu surup sumalindung kana jasad ieu murang kalih atanapi bilih aya para dedemit anu kageuleuhan kakeumehan boh anu ti cai tigesan mandi aya karuhun nu ngaraga Sukma. Nyi Supiah nyaritana kitu teh mungguh panonna mah teu daek cicing gawe ngareretan ka eta bujangna anu keur ngalempreh teu eling-eling. Sejeroning Mang Soma ngadengekeun kana caritaan ti Nyi Supiah sirahna unggut-unggutan bari panon maletet ka gigir nyidik-nyidik kana beungeut anu gering. Wa teh Neng, ari dipuntangan tulung mah anu kalintang bingahna namung uwa teh ari katiasa mah teu aya anu hartosna sepi ku pangarti sudah ku pangabisa
sok sumawonten jampe pamake mah wa teh estu teu bodo-bodo acan. Namung ku kituna deui mugi-mugi wae urang munajat ka Gusti Nu Maha Suci manawi ngaijabah kana sapanajan Neng ku dasar anu janten cukang lantaran ti uwa. Ayeuna mah punten wae uwa bade ngarerepot nyuhunkeun cai atah we sakedi kana gelas sakantenan sareng menyan kalayan parupuyanana. Mangsa mah anu satuluyna menta cai atah jeung menyan pikeun beuleuman. Kumaha atuh nya uwa, perkawis menyan mah teu gaduh sakedik-kedik acan. Margi nya kitu bade nyimpen menyan teh sok diwagal ku pun lanceuk. Sawerna teu perlu make ngukas-ngukus ka bau-bau. Oh kitu. Rupina tuang raka mah panginten anti kana menyan teh. Rupina wa waler Nyi Supiah. Ari saena mah Neng, upami Neng kapungkur pungkur sok pirajeunnan mah meuleum menyan biasakeun wae kadar eta cenah tuang raka tara senengkeun atuh sakalieun di mana kalaresan teu aya nembe nyeungeut. Urang mah ulah ngantunkeun talari karuhun urang. Sok rajeun kitu mah biasakeun we da memang urang teh sanes bade nyembah kana menyan sareng kana ruhak atanapi sanes ngadewa-dewa kana haseupna. Sok sumawonten ari mi Gusti kajurig mah teu pisan-pisan tetep mi Gusti sareng Mangeran mah kanu kawasa. Saur sompralna mah itung-itung muput reungit we kadaraka teu senengeun atanapi teresepeun dicempad ulah ku Neng. Margi bilih janten teraos kana manahna. Namung sakituna deui teu sawios upami menyan teu aya mah eta wae bade nyuhunkeun cai atahna kana gelas sakedik mah. Mangga wa. Cing Mod nyokot cai atah kana gelas tina gentong. Tong pinuh teuing kira-kira 3 parapat wae Nyi Supiah ka bujangna nitah nyokot cai atah. Kojengkang omod ka dapur karawuk nyiuk cai tina gentong ku gayung tuluy dieusikeun kana gelas. Anu harita keneh omod asup deui ka patengahan sok gelas nu dieusi cai atah teh ditunda dina meja hareupeun Mang Soma anu harita keur pating haruleng jeung murid-muridna. Geus kitu Mang Soma ngarongkong gelas dieusi cai atah tuluy turun tina kursi dek diuk gigireun budak awewe anu gering teh. Tarangna ku Mang Soma dirampa ku leungeun kenca. Cing atuh kena Allah kai uca urang babarengan munajat sugan sasiereun sabeunyereun ti sadarea pada-pada ngabantu menawi Allah ngaijabah. Kalihna ti kitu mugi nyuhunkeun pidoana ti Neng sareng ti karuhun Neng. Anu teu lila murid-muridna parindah diukna ka handap ngalingkung nyang hareupan budak anu keur gering. Geus kitu paralak Mang Soma nyarita anu hartina amit-amit agungna kanu kawasa jembarna karuhun-karuhun kalawan nyingkirkeun bisi aya dedemit jin setan siluman silumin anu surup sumalindung atawa aya roh nu teu sampurna ngaraga sukma kana jasadna eta budak awewe anu katelah titik bujangna Nyi Supiah. Sanggeus ngucapkeun kitu jep Mang Soma jempe teu kadenge cumarita sakadar bibir gegerenyeman bari sirah melenguk tungkul panon rada dipereumkeun leungeun katuhu ditungkupkeun kana gelas anu kenca nyekel tarang anu gering bari sakapeung-kapeungeun Mang Soma niupan awakna. Nya kitu deui pikeun jalma anu tiluan deui anu disebutkeun muridna teh saurang ngarampa kana angen nu gering bari panon dipereumkeun anu duaan nyekelan indung sukuna. Kira menang setengah jam jung sirah Mang Soma cengkat banget diusap ku dampal leungeun. Geus kitu cai atah tina gelas teh diceceukkeun kana lebah embun-embunan anu gering tuluy leungeun jeung sukuna diulas ales ku cai. Tapi eta budak anu keur gering teh oleh teu daek usik-usik acan anggur ngarenghap aseueuwih beda tibatan anu enggeus-enggeus. Pikeun Mang Soma make kumecrek bari panon ngareret ka murid-muridna. Mun kitu teh mah taksiran batim Mang Soma boga rasa teter narekahan eta budak nu gering teh. Da biasana mah lamun manehna ngubaran anu gering teh tara kungsi ngadua 3 kalian sakali ge tuluy jareg-jeg. Neng Mang Soma bari nunda gelas dina luhur meja
Saya nama atos wae canda ka dokter bilih aya panyawat di lebet patuangan. Margi cek pangemut wa dina soal tarekah teh aya 2 perkawis. Nyeta tarekah lahir ku jalan pamariosan dokter. Ari tarekah batin nyeta ku jalan sapertos ku emang dilakukeun. Dina antawi sae sareng henteu atanapi bakal pondok sinareng panjang yuswana mah angin Allah anu uninga. Insyaallah wa manawi pun lanceuk parantos mulih mah kana tangtos disanggemkeun Nyi Supiah dibarungan ku paroman rada sepa kulantaran sieun kajadian saperti nu enggeus-enggeus. Sumohon eta mah kitu wae Neng, sinareng mugi ulah kirang-kira ngahapunten. Wa teh sanes teu sono bade permios wae jalaran parantos siang sinareng itu deui kaleresan teh aya tamu dirorompok. Sumuhun mangga atuh wa hapunten wae mani dianggurkeun pisan sinareng kaleresan pun lanceuk teu acan wangsul. Sami-sami Neng, mangsa mak bari turun ka taneuh dibarengan ku murid-muridna tiluan. Sanggeus eta nu ngubaran titik baralik gek Nyi Supiah diuk deui dina kursi bari ngahulang sirah tungkul letak siran boga rasa bingung. Dumeh ningali bujangna anu awewe ngalempreh wae. Katambah-tambah waktu geus nincap kana pukul 7:30 isuk-isuk teh nu jadi salakina can balik keneh wae geus ngarasa nyeri beheung sosongeteun. Tidinya jeung Nyi Supiah nangtung tuluy ngojengkang ka dapur kasampak bujang anu lalaki keur mirun seuneu naher cai dina habu. Mod, kumaha atuhnya si Titi teh mangkaning juragan pamegat can balik keneh. Dek dibawa ka dokter teu nyekel duit pangaji sapeser-peser acan. Samalah mangsa mage teu dikeupelan pisan keur meuli bako. Duka kumaha atuh gan muhunnya eta juragan pamegat teh teras ka mana atuh ti kamari teu acan mulih keneh wae. Walar bujangna bari ngahulang siga nu milu bingung kana kaayaan dunungan awewe nyarita kitu teh. Sanggeus omod nyarita kitu tekung si 3 menit kadenge sora di tengah imah ceceleukeuteukan gancang Nyi Supiah jeung bujangna anu lalaki pating tarengo tina lawang dapur ka jero. Katingali Titi keur ceceleukeuteukan bari panonduanana Mulan atuh gurutuk wae Nyi Supiah ka jero. Muru ka eta budak anu keur ceceleukeuteukan teh teu sirikna lumpat bareng jeung omod. Titi, 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 innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segruk Nyi Supiah cerik dibarengan ku bujangna anu lalaki inghak-inghakan kabawakeun cerik. Anu tayalian bujangna nu awewe katelah Titi teh nepi ka hanteuna cunduk kana waktu ninggang kana mangsa. Titis tulis tiang bidik ngemban timbalan ti Gusti. Titi mulih ka jati mulang ka asal rumengha panungtungan kantun raga ngajajapang teu daya teu pangawasa. Mungkin lila pikeun Nyi Supiah jeung omod cerikna asa beuki narikan ngarasa nyeri luar biasa kulantaran ras ingat basa pitilu poeun deui eta nu ngaran Titi deuk maot teh kungsi digeleneng ku Nyi Supiah. Ari pasalna mah dumeh mupeuskeun gelas basa keur dikumbah dicai. Titi cece hampura aku maneh kalawan muga diterima iman Islam dihampura dosana. Mod kumaha atuh urang teh sawios gan tong diemutan teuing abdi ayeuna bade wawartos wae ka Bapak RT manawi kaleresan teu acan angkat-angkatan. Omod bari nyusutan cimatana ku tungtung ka meja. Titi cece hampura aku maneh kalawan muga diterima iman Islam dihampura dosana. Jeung atuh mod kaditu gancangan bisi kaburu Bapak RT na indit digawe. Keun nguruskeun mayit mah gampang pokona laporan heula ka pangurus daerah. Sakitu ge pikeun bujangna anu lalaki benang disebutkeun can pati dewasa geus aya kahidangan make boga tujuan deuk laporan sagala ka Bapak RT anu harita keneh ge sanggeus dijurungkeun kuno jadi dununganana teu leledakeun celing wae indit. Leumpangna mani ngagedig bangun nu rusuh kulantaran ku sieun teh Bapak RT na kaburu indit digawe.
Awahing ku gancang na lempang kabeneran barang datang kanu dijugjug teh Bapak RT masih kasampa keneh candek indit digawe. Sadatang-datangan pok wae omod cacarita ka Bapak RT kalawan bisa cumaritana teh siga nu nyadi titah kudu jadi dunungan kalawan diterangkeun yen aya kapapatenan deui di imah dununganana. Dasar Bapak RT na beunang disebutkeun jalma ahli ibadah kalawan teu mikirkeun kana karugian diri sorangan harita keneh ngeprak rakyatna anu araya kabeh dibejaan kalawan diajakan kanu kapapatenan da puguh geus kitu carana di kampung eta mah matakpi karasepeun jalmana alakur kalawan kesitna kar arip aya kapapatenan teh tara kungsi dikeprak bari dipaksa estu haridang sorangan katambah-tambah Bapak RT na kanu kitu kanu kieu teh teu weleh tutulung teu pamrih ku pamuji teu mandang kana upah ari lain aya citresna ti rakyat nu ditulungan mah kitu ge ari teu kapaksa-paksa teuing mah anu merena tara daek nampanan. Teku silila Bapak RT geus ngagurutak datang dibarengan ku omodnya kitu deui tatangga-tatanggana ngagarimbung di buruan aya kana 15 jelemana. Geus kitu dadak-dak Supiah cacarita ka Bapak RT nerangkeun tina soal kapapatenan deui ku bujangna anu katelah titik. Anu satuluyna Supiah nyarenkeun ka Bapak RT supaya perkara ieu nu maot bisa dipanguruskeun anu sakumaha biasana. Pak RT langkung ti payun mugi Bapak RT kersa ngahapunten ka abdi gereh ku abdi direrepot kalayan rumaos abdi ngaganggu kana kaperyogian Pak RT bade barang damel dugi ka hanteuna taya sanes tina soal abdi ayeuna katimpah deui ku papayit anu buktosna ieu rencangan tunkeun bade nyanggakeun wae ka Pak RT margi kalarasan pun lanceuk nuju teu aya parantos 2 dinten katilu ayeuna. Atuh tina perkawis biaya itu ieu kaperyogian mulasara ieu rencang abdi nyanggakeun wae gampil dimanapun lanceuk tos mulih bade disanggemkeun kalayan tinang tos digentos. Nyi Supiah nyaritana mani ngageuri dibarengan ku cimata nyalangkrung. Neng perkawis eta mah tong janten emutan naon-naon atuh upami aya wae syaratna urang pulasara sakumaha mistina dina teu ayana dalah dikumaha sinarang manghawatoskeun kanu ngantunkeunana upami seug ku urang dipanganjuk ngahutangkeun jabana ti kitu matak sesah di urangna ngeukeur mah urang teh ngaraos sedih dikantunkeun pupus najan aya kasebatna neng ka ieu murang kalih bujang ge katambi-tambi abot kagungan semetan tilas mulasarana ayeuna mah urang lakukeun sakiat-kiatna ku jalan urang sadayana wae anu dasarna hirup urang gotong royong sapapayit sama manis silih belaan silih tulungan urang jeung urang margi bade sareng saha deui kalayan bade iraha deui waktosna urang ngajalankeun hirup di dunya silih belaan silih bantu ceuk dina lambang nagara urang teh mah anu kasebat Pancasila komo deui ieu urusan kapapatenan tur warga urang keneh anu sawajibna ku urang kedah dibantu abdi mah ngeprak ka para kanca sadayana teh ngemutkeun diri abdi pribadi hirup di dunya moal sabaraha taun deui sinareng ceuk sompralna mah sadayana jalmi teu aya nu megar jabina ti kitu teh sanes abdi bade mandang pujian ti masyarakat atanapi abdi mandang urusan upah sok sumawona gaduh rasa nembongkeun abdi janten pangurus daerah mah teu pisan-pisan mungko ayana abdi kitu teh teu aya sanes parantos janten kewajiban abdi kedahna kitu dina soal tugas selaku pengurus atanapi ceuk basa urang teh mah bapana rakyat. Hatur rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan Pak RT ditampi ku abdi lahir batin anu sakumaha parantos diunggal ku Pak RT nembe sanaos teu kitu ge parantos karaos ku abdi bantosan ti Pak RT teh sanes ayeuna wae malih ti kapungkur keneh mung sawangsulna ti abdi anu kenging disebatkeun nu janten anakna dina bidang kamasyarakatan teu acan tiasa mulang tarima kakituna mugi-mugi wae Gusti Nu Maha Suci maparin ganjaran anu langkung-langkung tina kasayan Bapak RT khususna
atuh umumna ti sadayana masyarakat anu parantos rarido galih ngadedel kana kaayaan abdi. Ari perkawis eta maneng langkung ti payun ku abdi ge tos disanggemkeun sanes bade mandang soal pamulang tarima. Margi ceuk pangemut abdi anu bodo upami urang kersa nulung ka hiji jalmi ulah diarepkeun pamulang tarima ti anjeunna. Teu kitu ge sok aya wae tinu sanesna anu mulang tarima mah kitu walarna ti Bapak RT anu sakitu mantena leres-leres ngorbankeun harta jeung hartina teh lain ku dasar pamrih pamuji mandang kana upah. Dasar kituna pikeun Bapak RT anu katelah ngaranna dahlan bener-bener ngalakukeun hak kawajiban tina KRT-anana teh teu milih jalma ginding teu mandang jalma nu boga estu saumumna masyarakat dina cangkingan mantena diheuyeuk nya samalah waktu harita pikeun mayit anu katelah titik bujang najat nika di pulasara sakumaha mistina ku Bapak RT kalawan dibantu ku rakyatna anu harita milu daratang. Anu teu sakumaha lila kirawan Cibedug lohor mayitnya titik geus dikubur di hiji makam anu pernah rada jauh oge ti imah najat nika. Sanggeus mayit beres dikubur teu lila Bapak RT jeung rakyatna kurang leuwih 5an ti kuburan teh baralik deui kana tas kapapatenan. Punten, ceuk Bapak RT bari nohong tina kaca panto ka jero imah. Ngadenge aya sora nu punten gancang Nyi Supiah ngojengkang ti dapur anu harita manehna keur naheureuh cai. Geuning Pak RT, mangga lalinggi. Nyi Supiah bari mukakeun panto hareup. Mangga Neng, ular Bapak RT bari asup ka jero dituturkeun ku baturna opatan anu tas ti marakam. Geus kitu gek dariuk ngariung di tengah imah Bapak RT ngusiwal ngodok sapu tangan tina pesak calanana dipake nyusutan kesang tina tarang jeung tina pundukna kalawan kancing baju kamejana dibuka bari dikebutan ku sapu tangan tayohna ngarasa panas kulantaran kabeneran panon poe mani moreret. Mod kulon ulur bujangna ti dapur cing mawa cai ka dieu. Nyi Supiah ngagegero bujangna nitah mawa cai keur nyuguhan semah. Teu sakumaha lila bujangna nolojol ti dapur bari nanggeui baki nu desi cai 6 gelas sok baki ditunda dina luhur standar. Geus kitu cai dituntut segelas-segelas ditunda dina meja anu keur disanghareupan ku semah. Tidinya mah bujangna ngaleos di ka dapur da puguh keur barang gawe. Sareng naon atuh Pak RT? Cai teh cai we. Manita aya pisan lalawuhna. Nyi Supiah bari ngised-ngisedkeun gelas deusi cai enteh ka hareupeun semah. Atos Neng, tong ngarepotkeun ditampi atuh ku abdi Neng. Ular Bapak RT bari nyakel gelas cai enteh tuluy diinum. Nya kitu deui anu sejana pada kabawakeun nginum cai enteh meuni ampir bareak. Taksiran awahingku hanaang. Dupi juragan Jatnika teu acan mulih Neng. Bapak RT ngamimitian nyarita bari nyimpen gelasna dina meja. Anu mawi teu acan Pak RT duka teras ka mana atuh pun lanceuk teh. Biasana mah upami mimiosan paling-paling ge mung sawengi kaduana tos mulih deui. Ari ayeuna atos 3 wengi ieu. Rupina mah angkat teu panginten Neng, ceuk hiji lalaki milu nyambungan. Panginten ular Nyi Supiah bari ngarongkong asbak beling dina luhureun radio sok ditunda hareupeun semah kulantaran katingali sakaroko maruragan kana tegel. Kieu nu mawi abdi dongkap deui ka dieu teh Neng. Maksudna mah bade unjuk uninga saperkawis parantos rengse ngubur layona Nyi Titi. Kalihna teh eta bade nyanggakeun sadaya-daya tina perkawis kakirangan abdi ngalakukeun kawajiban. Sawangsulna abdi kedah dihapunten ku Pak RT. Wireh rumaos parantos ngarepotkeun ka sadayana. Ular Nyi Supiah bari ngesian deui gelas anu karosong. Ari abdi mah Neng sakapeung sok ngalamun ngemutan Neng sareng juragan pamegat di dieu. Parantos sakitu kali teras-terasan kapapatenan teu sirikna sataun sakali. Samalih rupina anu nembe mah teu acan aya 6 sasih saparantosna diuni ngantunkeun. Dayak tos atuh Pak RT, malih abdi ge sakapeung mah sok mikiran maneh.
asa ku teu kahartos pisan teras-terasan diganjar ku papait. Sareng eta teu kahartosna teh abdi mah Pak RT dina wangkid kaayeunakeun sering aya sonten anu teu puguh malih ieu ge nyititi anu nembe dikubur kituna teh saparantos dina wengi tadi aya nu teu paruguh. Nyata saur itu mah omod anu ku anjeunna katingali make aya rupi jalmi jangkung ageung saurna mah namung kana rupi raraina teu patos sidik. Nyi Supiah ngawangkungkeun tina urusan kajadian peuting tadi bari nunjuk ka omod dumeh manehna anu ningalina. Nah hanya nganggo aya nu kitu sagala rupi asa anu nembe anu nguping abdi mah yen di dieu aya nu kitu ti kapungkurna neng sok aya nu kitu teh nembe kabeh dianakeun wae Pak RT rupina kirang langkung 8 sasih mah da kapengker-pengker mah di mana teuing aya nu kitu sanaos beurit ge awis-awis ningalian. Kutan cek Bapak RT siga nu heraneunna kerep make nyaritana ge dibarungku ku mecerek sagala. Pangemut abdi mah neng kieu hiji lalaki pipiluan nyambungan. Saya nama enggal-enggal we tataros kanu tiasa margi bilih aya itu ieu. Malum urang teh sanes jalmi mah tara sae sadayana tara abon sadayana sok rajeun aya we sifat dolim teh kitu ge agung pangapunten sanes mang nyanyahoanan atanapi sumangki ka jalmi. Waktosna kabujeng sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.